Aduh, ama baru tak dah. Udah area malah. Teu kudu kumaha teu nya ah. Ini ngahaliring wae kitu. Siuh, siuh hiliwir angin-anginan. Duh, mudah-mudahan sing turun hujan Gusti. Angin-anginan, kunang-kunang kahujanan. Alah siuh, lain curug. Alah seah, lain hujan. Hiliwir angin-anginan, angin-anginan, kunang-kunang kahujanan. Oh, mudah-mudahan sing hujan Gusti ya pare garari dung galendrung lisung galendrung lisung tibuhun tutunggulan lain ratug tutunggulan warga kampung nutulisung kutubrungan dung 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 gelendrung lisung ti lembur tutunggulan lain ratug tutunggulan warga kampung nutulisung kutubrungan dung 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 gelendrung lisung eta warisan ti karuhun dibungkus siloka can kabuka lisung eta warisan ti budaya Sunda diraksa ku palsapa para pujangga sok diraksa sok dijaga papayung lembur sadaya narayungan sok dijaga sok diraksa papayung negeri nyekel ciri nuges pasti dung 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 gelendrung lisung coba aduh ambo tadi atuh bu yang bahayang ngopi baru ngit bu hari hirup di kampung teh kieu ambo kebarengit abah tadi jam 3 dah abah ke pasar ambo Pas naon? pas meuli kacamata abah Keur naon kacamata? iya Ya halus geuning. hanya halus Sok atuh pake. nya atuh geus pasti nyari abah pakai ieu mah geus moal gagal oh bah arek punya gaya tuh ganteng tuh Teu ganteng. tuh hah ambu ngadenge Naon? si Kohar geus sukses cenah Sukses. oh Ede, alhamdulillah atuh. geus boga studio di kota gitu di mana cenah beja cek si Mehong geus sok ulin ka ditu anak mah keur hareeng Hareeng, Oh. ede karunya teu. rek ngalongok teh mah keur hareeng ambo Naon? lamun abah ulin kasih Kohar rek ngalamar kan bae Ngalamar naon? boga studio Abah harus jadi naon? hanya atuh geus ka ditu mah da atuh ngaranna oge si Kohar lain sasaha ngaranna ge ejeung pren atuh nya atuh api-apina teh sudah lama enggak ketemu kita bertamu gitu tah api-apina padahal nama abah teh arek memohon ambu arek memohon hal yang diterima gitu. Mereka modus gitu abah teh. Ih lain ngamodus. Cenah api-apina. Yang hartina gitu lain ngamodus abah teh kan jeung pren.
Abah kan nganggur wae pira ka atuh salilana jaga wae atuh di rel kareta ama Atuh abah rek ngalamar naon. jadi artis atuh Aduh, teu salah ieu teh. manan meuli ieu ge tak kacamata sok ilik abah teh tuh beungeut teu nginjem tuh beungeut teu nginjemnya rupa abah tara menta geus walagri abah teh nyari kan pada didangdanan antara dangdan coba didangdanan mah abah teh udah nyari Aya lah bah, ari abah bisa naon kumaha atuh. bisa naon ti lembur ge abah ngarit bisa pas sawah bisa abah teh kan multi talent atuh Ya beda atuh ka ditu mah kudu naon casting heula meureun dipilih. Ateun abah rek kapilih. ya ngaranna ge Bah Arel ya ku nempo gayana ge atuh abah geus make dasi di jas tok 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 bray panto teh pan muka teh ke si Kohar friend terima dong aku geus langsung disuguhan di cast geus teu kudu di casting deui langsung ditawaran abah mah job mah Tuh abah arek jadi naon ati ditu. nyanyi oke, nyangkul oke, abah mah. Sinah ngaliwat ge abah mah bisa. Besok atuh Di Bangga jajal heula Kasih. nyanyi sok. Nyanyi naon? Nya eta abah cenah multi talent. Tuh coba jajal heula nyanyi bah. Nya lagu naon nya nu tenar ayeuna? Ada Astrid doh. Nya karep eta abah bisa naon. Bergaya. Tuma rima mah kela. Ayo atuh. Ulah diseungseurikeun abah teh sok grogi. Tuma rima mah nya tuma rima kana takdir tiang widi. Halus sanajan kieu buktosna Bah Arel teh. Halus teh ambu. Aduh, pusing ya ngadenge abah nyanyi. Pusing kunaon abah teh pan sora oge atuh serak-serak Rak-rak becek meureun. becek serak basah abah mah sok nyanyi naon deui di ladangan ku Ya abah eta mah. abah terus bisa naon. Nya abah mah lagu naon wae ge pasti bisa lah rek cengkokna rek lagamna rek galeongna bisa wae abah mah masalah urusan nyanyi mah ya nya lagu iya ya abah ya cing cangkling manuk cingkleng cindetan los ka kolong eta bapa satar buleneng tuh eta lagu Sunda Buleneng abah ge buleneng. buleneng naon abah pada teu buleneng aya setan abah mah iya buleneng geus bu aya nama kieu tong ngabahas buleneng nya Naon atuh? nya abah pan ieu atuh kacamata tenang meuli-meuli penasaran abah mah yang nepungan si Kohar darasaan mah abah tadi oge dungdak dengdek kena kaca teh pantes ya ambu abah teh kawas model sabarang make kacamata ieu teh abah tinu hareupeun kaca sarengeh ieu ditilik di gigir teh pantes selenggih pokoknya nyari lah nyawa wibawa iya gitu kacamata iya cek abah Aduh nyolok. moal atuh da abah oge boga teteteg gede gue nyamuk teh geuleuh aduh bagaikan pelangi putri bener kas putri pelangi Bohong abah mah. ih bener aslina heeh Aslina. ih bener kas putri pelangi di hati Geus ieu pake wae ku abah. doakeun kita ambunya ulah leungit ulah deudeu pun da abah mah atuh paling oge abah mah saminggu lah moal lila teuing Nyalila teuing atuh. geuning nya henteu sakedeung batur teh Moal sabulan ngebul meureun lila teuing mah. hanya atuh ku abah ge dibekelan atuh ambu kan kudu aya doa ti istri anu solehah atuh
Sanya abah geus jadi model mah. Kan abah we atuh awak oge tuh. Steret. Halus ya tadi pakaian lepis mah. Kamu di dasian. Abah mau pakai dasi. Aya tuh nasi budak SD. Ulah nu kitu atuh. Jajal heula ya. Ari ngalamar mah bisi jeung pren oge yo. Si kohar ieu pren abah. Tetep abah teh kudu ngajaga iyalah bergaya seperti kudu ngajaga loyalitasna lah gitu. Teman si Meho cenah ambu kan jarang kadi yo. Geus saminggu. Eueuh kadi. Ngadenge mah kasih kohar wae kadi itu. Aya beja mah diangkat jadi security keamanan. Si kohar ngangkat si eta tah. Si Mehong. Jadi security. Iya syukur atuh. Tapi abah mah game si rekna jadi security game si abah mah. Abah kan multi talent. Pastilah abah mah langsung diangkat jadi model teh. Coba ambu lamun abah geus dangdan. Kata abah teh bari kieu teh lempang teh. Kasih di TV teh jeng jeng jeng. Bari ngalieu kieu teh. Soalnya geus dipraktekkeun ku abah dinu kaca. Kaca ge hampir rek peupeuh ku alus-alusna abah. Dikumahakeun geus rek peupeuh. Aduh. Geus teu sabar lah abah mah. Oh geus lah karep. Oh doakeun nya. Heeh, da abah mah atuh jelema jujur atuh ambu. Nu penting mah ambo mah dapur ngebul we abah tong lila teuing ka dituna. Cemburunya ka abah. Abah masuk kitu nya abahna ulah coloheor atuh. Hanya ari coloheor mah abah tara coloheor. Abah udah geus insaf atuh ayeuna ada geus ieu. Geus mikir dewasa lah. Abah teh. Teh bener atuh si Kohar teh boga studio naon. Cek si Mehong. Itu aya bejana we. Cek si Mehong. Ini boga studio. Studio teh dapur. Dapur naon tah Abah? Dapur studi teh sekolahan pon. Nya dapur sekolahan. Oh, kantin, Bah. Tah, sigana teh nu kitu tah. Dapur paragi sekolahan teh. Paragi budak sekolah. Meureun. Gitu. Ambu. Engke ka mana? Ka ditu. Daek eta rek milu bae. Nya. Ya hayangna mangilu. Oh ka ditu teh abah. Kajen ku mah ambu mun jadi purah masakna. Hanya ari bisa nama asin bae oge. Pugu. Geus lah ambu mah purah ngasaana we nya Bah. Oh, beak kemarenan. Nya geus beak mah geus balik. Udah geus pasti lah. Abah mah mun kasih Kohar maka ditu pasti diangkat jadi bintang we lah. Bintang iklan. Itu iklan naon tah Bah? Hanya iklan naon abah mah. Iklan masakanana boa. Nya pokona mah iklan combro. Kan encan aya iklan eta mah atuh. Cilok gak bisa. Pokona daek abah mah jadi Sok coba atuh jajal heula iklankeun. Kan kudu make ieu atuh iklan. Pan beh ieu atuh, beh cocok. Pan ieu kacamata menang meuli abah cenah ceker jadi bintang. Sok jajal heula. Kumaha ngiklankeun. Meureun ibaratna ya abah teh nawarkeun produk combro. Kumaha tah? Kieu meureunan ngomong teh. Combro, misda oncom di jero, bisa amis bisa lada. Misro, amis di jero. Tuh, cilok. Aci dicolok. Pokoknya mah ngeunah lah bisa dijamin wareg gitu, ambu. Gitu. Kan bisaan abah. Nya abah teh atuh. Odo ari di alam teh. Abah mah da eta mah geus dijamin 100% bakal diterima ku si Kohar mah. Da soalna abah mah da
pantes jadi bintang iklan teh. Tuh gagah pisan. Kok mau pakai kacamata mah? Tuh pakai kacamata gak? Abah mah geus pasti nyari lah. Geus moal aya kuciwana si Kohar maka abah mah. Gitu ambu. Aya heueuh atuh ulah ngecewakeun. Manan engke abah lamun rek mangkat doakeun rek ngilunya aya bareng jeung abah Pan hayu. urang ngasaan rek ngilu. Engke urang ka ditu. Bisi lada teuing. Asin mah kembae da beuki asin. Geus gitulah.